Rumah tangga lain kumaha carana supaya dibagjakeun, tapi kumaha carana sangkan bisa ngabagjakeun antara dua pikir nu kudu silih artikeun, antara dua hate nu kudu silih rasakeun. Lain nungtut kasampurnaan, tapi silih sampurnakeun. Sanaos ayeuna salaki tukang kuli, sanes pagawe negeri, najan teu berpangkat, nu penting mah ngajadikeun istrina wanita terhormat. Hiji rasa mika nyaah, mikeun rasa deudeuh, ina istuning ke anjeun, ke asih nu wening, anteng manteng. Najan loba cocoba jeung godaan, yakin moal kagoda ku nu lian. Anjeun hiji nu dipika cinta, anjeun nu teu aya duana, hadiah pangendahna ti nu maha kawasa. Sakitu rumah tangga mah.